nyanggakeun ieu nazam salajengna nyaeta pasal ka-11 anu insyaallah mertelakeun dina perkawis hadatsna. Ari pasal nu ka-11 dina mertelakeun masalah hadatsna barang-barang anu ngabatalkeunana kana wudu eta opat jumlahana nu kahiji perkara anu bijilna tina salah sahiji kubul duburna tegasna mah angin tawasaliana angin cai mani eta mah iwalna nu kadua ilang akal ku sababna sareta walian sare saruana kecuali nu diukur sarena bari netepkeun birit dina tempatna nu katilu paantel dua kulitna lalaki jeung awewe pada gedena anu sejen duanana paantelna teu make panghalang antara kulitna nu kaopatnya bakubul atawana bubul dubur adami saruana palpanangan atawana ku beteng ramo teu make panghalangna tah sakitu pasal ka-11 mugi aranjeun rajin ngapalkeunana wallahu alam bissawab.